A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tokotun kudu kuat ngalaksanakeun puasa. Jadi bagi jelema nu henteu kuat puasa, henteu diinstruksikan ku Gusti Allah kudu puasa. Ja ibadah mah lain kudu haju rusak awak. La yukallifullahu nafsan illa wus. Salat mun bisa nangtung-nangtung, mun teu bisa diuk, mun teu bisa diuk ngedeng, mun teu bisa ngedeng kiceup, mun teu bisa kiceup, salateun Allahu akbar. Selesai. Nah, iya ge kudu kuat puasa teh. Lamun teu kuat atuh teu wajib puasa. Kaya ning kolot likibarin. Geus kolot, pan kolot mah lain deui. Rarasaan geus kolot mah kadang kan loba poho. Karak mah pisah jeung pamajikanana. Aya setengah jam mah. Nyeklak deui. Cek pamajikan naon enggak? Naonan kunaon? Ih kakara ke cikere iraha. Teh eta kolot gara teh. Beres setengah jam kadinya deui. Hiper meureun mah ya. Naik deui. Karasa-karasa geus 3 kali isuk da bawa aing ka usada insani cek. Ya Allah ya Rabbi naik. Jelema teu kuateun ngalaksanakeun puasa lantaran kolot atuh teu wajib puasa atawa teu kuat puasa teh grimah mahnya nama asal jam 9 be kudu ngadahar leupeut sagede kieu asal teu ngadahar leupeut bae geus kunang-kunang teu kuat kan ke jam 10 kudu ngadahar leupeut deui roti sagede kieu 2 ke jam zuhur teh mah orekor sebenarnya nu jelas bajana teu kuat kalaksanakeun puasa serius coba teu kuat da lain lalagaan lamun emah geus krolis kapan teu kuat ya lempang ge eueuan bae di samping eta puyeng kana sirah tanaga eta mah memang benar-benar geus teu kuat ulah maksakeun puasa lamun jelema teu kuat puasa lantaran merot gering misalna darah tinggi misalna anu geus kritis gula diabetes gula atawa mah beneran ieu mah serius dipaksakeun ku nyana puasa datang ka zuhur mimiti jam 10 mah tihang aya 2 tiang imah 2 cek pamajikan 2 di mana coba bobogaan 2 teh hiji mah cenah kan aya ka tihang 2 kudang-kunang tas zuhur mah 4 kieu geus teu kuat hudang cek pamajikanna Pak kok cicing besi teu kuat ya puasa kaya nama buka tuh mung leh kene dikuatkeun bae ulah sok-sok teu kuat bae jual mun teu kuat kumaha goreng sangu tuh bareng jeung gula pan sia mah kitu tah sia nu hayang meureun telah sekira dek dikuatkeun bae dikuatkeun terus datang ka jam 3 jam asar maot ieu kada neraka jahanam emang Allah nitah dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ketika memaksakannya padahal teu kuat Allah ngasejajarkeun jelema kafir jeung jelema kafir ngasejajarkeun teh kafir ku ulah-ulah teu kuat bae teu kuat ulah sok kuat maneh okos jelema kuari geus teu hudang bobogaanana sanajan di toilan bae ku pamajikanana toel deui dipaksakeun ku nyana atuh nganang kodoa di luar
nyanda ge ngadalil engke salakina la yukallifullahu nafsan tuh sok dalil cek pemajikanana kowe lain dalileun uruteun sadalil-dalil da bae eta bajang nu gering teu kuat puasa cek pemajikanana hatina teu meunang maksakeun boro-boro puasa hal anu urusan jeung Gusti Allah babari jeung Gusti Allah mah murah urusan jeung manusia bae teu bisa dipaksakeun kos kitu nah ieu kudu itoko kuat ketika teu kuat ulah maksakeun ngan ulah haju teu kukuatan padahal kuat bebeja ka pamajikanna kopi kan kunaon gitu pak kuat asana ya untuk kuat ai tadi ini tuh lompat ka dieu tadi mah aya keneh tanaga bari geus teu kuat abah mah kopi pahit bae gulan setik sia mah paingan wah ya dasar dukun tolol nah kuat padahal mah ngaku-ngaku teu kuat da ieu mah sarua jahanam kene sarua jeung tadi teu kuat ngaku kuat nguat-nguateun maneh datang ka paeh jahanam jelema kuat nggak teu kuat datang ka teu puasa atuh jahanam kene jadi kudu anu biasa kuat gitu teu masyaallah karim keur leutik keneh bae urang kuat leutik keneh kuat atawa tukang bas ya lamun teu kuat ulah ngebas eureun kuat teh cenah tapi kudu ngambean kalapa bae asal lohor aya tatanaga teudeun ke jam 1 ke teudeun deui saya ngambean kalapa kunaon emang rada aya tanaga bae kopi ge sarua kopi kocak henteu di indung mah seger alhamdulillah jelema bae sikat habis sial teh tukang baas nu doraka anu ngagawekeunana nya nu mantak lamun kuat aksanakeun sia lamun teu ulah sebab naon ya lasilah urang ngagawekeun nyana ajuh nyana teu puasa urang nu doraka saya gagah amat sih alhamdulillah kurban beda tanaga jaknya teh iya aing ieu henteu digawe teu kuat kula mah geus kieu meureun diciptakeun ku Gusti Allah mantap ya masyaallah pohara eta mah pohara aja leuwih tah mah pohara orenganan pas istirahat di juru kamar kieu eta kudu diteliti eta geus kitu doraka eta ulah ge tuh masing-masing we urang mah urang nya namanya anak henteu bisa kitu wasilah urang nya jadi teu puasa doraka ta urang ya Allah sing hade sing nomor kaopat wasihatun sehat kudu sehat sakumaha tadi teu wajib puasa ka jelema nu gering teu wajib puasa menang buka nomor terakhir iqamah teh cicing di imah teu ka mana-mana kumaha lamun haju nyaba saparieun tawil ka Surabaya deuk silaturahim ka dulur ka Surabaya deuk ziarah menang buka ala niatit tarakhus kamurahan syarat ngan lamun dibandingkeun urang ka Surabaya lantaran naik mobil Lexus atau BMW nah kuat tiis masalah urangna di jero mobil supir aya nyupiran teu mobil tiis datanglah ka Surabaya tanpa teu buka bandingkeun da meunang cek agama buka jeung meunang teu buka mun buka tarakhus maning buka tah maning henteu ai kuat bang teu kudu buka geus sia teh mah deukeut ge buka bae teu nah carita seputar fikih nah geus beres wallahu a'lam bishawab